dia ngopi kemana wae datang. Biasa bisnis Bisnis naon? Cici tanya aing bisa jadi pengacara. Pengacara naon? Pengangguran loba acara. Bener bokir. Kudu ngelayu. Wah rek kajar heula nya. Bos. Siap. Iya nah. Eta kue ka mana? Yang bager lamun urang ulin ka dieu teh disuguhan wae Oh ya pan urang mah geus naon mana mah tawadu. waduh. Karena mau duit. Ih, ongko-ongko lah tuh nya orang arek kajar we perlu keneh. Ayo. Hidungnya teh bager lamun urang ulin ka dieu teh sok mere kadaharan. Cok batur. Nah lumayan kelapar. Ya. Dan orang aik nanya ke mana? Mana kunaon sih sok bager gitu ka urang. Kalau orang ulin ka dieu disuguhan gitu. Nah, orang mah belajarnya di ilmu hitut. Hitut nah, diajar di hitut mana mah. Nya orang najan ngalakukeun kebaikan ka batur ge teu katempo tapi batur bisa ngarasakeun. Gitu.